Bismillahirrahmanirrahim. Pasal mertelakeun kawasa dina salat. Saha nu teu kawasa kana nangtung, maka salat bari diuk sami untung. Lamun teu kawasa diuk maka salat bari ngedeng nyanyi gir nyang hareup kiblat. Teu kawasa nyanyi gir nangkarak salat, serta kedah ganjel sareng nunjang kiblat. Apes keneh maka salat ku isyarah, sareng niat masing lempeng dina mana. Teu kawasa ku isyarah tuluy jalankeun, rukun salat dina hate dijentrekeun. Henteu dihampura jalma tinggal salat, satungtung akalna bener masih inget. Pasal mertelakeun rupa-rupa nu ditinggalkeun dina salat. 3 rupa ditinggalkeun dina salat, hiji fardu, 2 sunah jeung hayat. Lamun ninggal hiji farduna jan lali, eta henteu katambal ku sujud sahwi. Lamun deukeut keneh wajib balik deui kana fardu make tambal sujud sahwi. Ari sunah entong balik sanggeus urang gawe fardu tapi sujud nambal kurang. Ari sunah hayat henteu kitu kieu, entong sujud entong balik kanu bieu. Saha anu mangmang dina rakaatna, kudu nyokot bilangan pang saeutikna. Pami subuh asa 2 asa 1 wajib nambah serta sunah sujud sahwi. Pami subuh asa 2 asa 1 wajib nambah serta sunah sujud sahwi. Pasal merterakeun pamakruhan salat. Seueur pisan pamakruhan dina salat, sawarehna ngalieuk teu aya hajat. Kaya ngalieuk barangna bisi leungit, serta makruh keur salat nenggak ka langit. Malihan dawuhan mutawali, ngalieuk teh haram sareng hulaimi, sareng numutkeun qaulna Syadzra'i. Tanggah kaluhur ge haram cara tadi. Makruh deui ku panon mere isyarat, atawa ku biwir lamun taya hajat. Sareng bedas dina tempat anu kendor, sareng sabalikna lamun taya uzur. Sareng makruh nulak cangkeng taya uzur, margi eta kalakuan nu takabur. Sareng makruh salat gancang purat perot, rukun oge ampir aya nu kaliwat. Sareng makruh peremun inggis cilaka, henteu makruh mun teu inggis aya bahla. Tapi lamun aya gambar dina tempat pangsolatan eta peurem jadi sunah. Dina ruku dina sujud makruh deui rapet beteung kana pingping di lalaki, sareng ngarapetkeun pepeuteuyanana dina gigir dina ruku jeung sujudna. Sareng makruh lungguh cara anjing diuk, sareng sujud cara gaok macok lauk. Sujud cara singa depa eta makruh, sareng dina ruku handap teuing sirah. Sareng makruh manjangkeun tahiyat awal salian makmum kajeun sholawat kaal. Sareng makruh nyorokeun ramo leungeunna jeung nguyupuk lair teuing di samping.
sareng makruh nyiduh kahareupeunana jeung katuhu henteu makruh kakencana. Lamun nyiduh di masjid sing ati-ati bisi ngecret kana tempat anu suci, sareng makruh nekenkeun sabelah suku dina nangtung kenca atawa katuhu, sareng makruh salat bari nahan hadas kiih ngising atanapi nahan bobos. Sareng makruh mun geus hadir kadaharan, sareng lapar jeung makruh bubudugulan, sareng makruh make beubeur dina cangkeng anging lamun dipake mageuhan samping. Pasal mertelakeun puasa. Wajib kanu Islam saban-saban taun tur mukallaf puasa bulan Ramadan. Jadi jumlah syarat wajib siam 4 hiji Islam akal balik sareng kuat. Ari fardu sareng rukun siam 4, ari rukun kahijinya eta niat. Kadua nangtukeun niat puasa saban peuting poe isuk rek puasa. Rek nekanan puasa fardu Ramadan atawa nekanan anu dinazarkeun katiluna nahan tina dahar leueut tina jima tina utah kadelepat. Opatnya mimiti jeung panungtungan, ulah niat jeung buka satabrang-tabrang. Anu ngabatalkeun puasa 10, masing apal ngarah jadi jalma teguh. Hiji ain anu nepi kana beteung najan leutik sarta dihaja ku urang atawa ka jero ti koro jeung sirah henteu batal neleuci nu bersih. Jeung teu batal asup ain kana beteung, teu dihaja atawa dipaksa orang. Jeung teu batal kebul pangayakan tipung, jeung katalanjuran cai kana irung. Lamun henteu banget dina kekemuna sareng ngingsrek cai ka jero irungna, dua hukna hartina ngasupkeun tina salah sahijina kubul dubur, atawa ngasupkeun tungtung ramokana kubul dubur dina waktu istinjana. Dina kodo hajat sareng istinjana masing bisa pisan urang ngaraksana. Pasal mertelakeun haji. Diwajibkeun munggah haji ka Baitullah dina saumur sakali kanu mampu. Maka lamun sanggeus mampu pot umurna, maka jadi wajib dihajikeunana. Ari rukun haji 5 kade salah hiji ihram, kadua wukuf di Arfah, rukun katiluna thawaf di Baitullah, 4 sa'i antara Safa jeung Marwah. Kalima ngagunting atawa dicukur tina rambut sirah sing loba syukur. Ieu 5 salian wukuf di Arfah, tinggal 4 jadi rukun tina umroh. Ieu rukun haji jeung umrohna eta aya syaratna sareng farduna, maka wajib sadayana dihartoskeun ku sugining anu bade ngalampahkeun. Sareng haram kanu ihram seseungitan, sareng haram silah jenggot diminyakan, miceun kuku miceun buuk sareng jima, akad nikah sareng muqaddamah jima.
sareng moro boboroan tanah darat nu di dahar henteu haram sato laut, sareng haram lalaki nutup sirahna, sareng haram ka istri nutup raraina. Sareng sarung tangan sareng haram deui anu nyarung kaya gamis di lalaki, maka saha nu migawe paharaman maka dosa jeung wajib dikifaratan. Hariji majaba haram ngaruksakeun kana haji, sareng wajib dikodoan, sareng wajib dina taun sabadana, sareng wajib kifarot gede ngaranna. Sareng wajib ihram haji sareng umroh tina mikot, sareng nginep Muzdalifah, sareng nginep di Mina, sareng ngabalang Jumratul Aqobah poenan rayagung, sareng ngabalang jumroh tiluanana dina poe tasyrik jeung tawaf wadana, sareng haram boboroan tanah haram, sareng jujuk tanana kanu ihram, sareng kanu henteu ihram oge haram jukutna jeung boboroan tanah haram, sareng tambah mun ganggu di tanah Mekah kana boboroan jeung jukut wajib fidyah. Lamun urang rek migawe hiji barang, wajibkeun ilmuna heula masing terang, sabab Gusti Allah ngawajibkeunana eta pasti ngaweng ku syarat rukunna. Alhamdulillah, mudah-mudahan manfaat.